Zarah ka Kangjeng Nabi mah teu kudu ka Madinah. Ka Madinah sote nu boga duit. Cara Haji Mamin, cara PWH, cara Kapolres, jeung para nu sejena nu baroga duit. Zarah ka Madinah. Nu miskin cara urang mah cukup maca sholawat ka Kangjeng Nabi geus zarah. Cukup. Kangjeng Nabi nyaritakeun asal kaula di salaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Emang kula teu ngadenge pan kula mah teu maot. Boro-boro kaula cek Kangjeng Nabi. Jelema nu maot syahid wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Walakin la ta'lamun. Para syuhada bae teu maot anu nempel ka Kangjeng Nabi atau komo Kangjeng Nabi na. Nu mantap tadi Kangjeng Nabi hadir di dieu waktu Ki Jamal ngomong teh si budak saha. Kangjeng Nabi blon ieu budak ieu. Dibade ku Haji Pudoli ieu mah 2 kali blon deh. Ya Allah ya Rabbi. Kangjeng Nabi nah hadir ketika orang salam ya Karim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Kiai Jamaluddin. Masyaallah. Anta habibi ya Jamaluddin. Tuh. Kasih mana dia cenah Kangjeng Nabi? Banten dah.